Lang bayar mah nih. Atuh. Oh, masih bayar makin lah. Bayar ayeuna can boga duit urang mah. Urang butuh pisan ayeuna pang nama teh. Sabaraha utang-utang? Kabeh Teh kabehna teh 400. Tah wayahna we kudu aya ayeuna. Da urang butuh ayeuna pisan ya teh kepepet. Wah, atuh dah ari ayeuna mah. Mana urang nyasar, kita can boga. Komo urang yang dibayar. Lamun geus ayam, mun ayeuna mah can boga urangna. Wayahna we pangusahakeun urang butuhna ayeuna. Kela atuh. Oh, heueuh kieu ye. Mana boga duit teu? Aya duit masalah. 450 we. Ah, nu kemarin itu maya. Siap, kade dari hayang dibayar utang mah. Sok sakedeung kade nya mah. Ratus lebih 400. Nah, 450. Aya duit mah 400 nya. 450. Oh iya. 450. Utang-utang sekarang kemana? 400 kabeh mah. 400 nya. Tah, 1, 2, 3, 4. Tah, urang bayar utang boga nu kamari. Tah, kitu atuh ari keur hutang teh kudu buat mayar dibuka duit mah. Berarti urang ayeuna geus boga utang di ka manehnya? Teu ayeuna mas lunas. Beres kan? Sok. Urang balik lain mah, balik itu pangana. Sok. Bagi barang lu pangana itu. Sok atuh. Sepatunya? Bae sok. Tuh, misalnya kan lumayan boga bati itu 50.000. Utang urang beres. Sia ampun. Budak kita belat-belat teuing. Sa urang di lokos ah. Lumayan. Anu di apa buatan bisa balik deui. Situ. Cing ada mana dia? Si Asep di rumah bokok dong. Oh. Salieur kita kelanya. Mata bisa kita geus bayar gitu. Tapi duit asa anggar sakieu ya teh. Bayar daripada liur.